yang geus jang karunya dunungan karunya di kita seuri lain seuri aing mah sarwana jeung bapana jeung seurikeun teh sok bawa parena ku Kakang Semar ka dieu digiling ku aing sakalian dihakan jeung marusna ku aing atos agana tuna nu heureuy di ieu di gugu heureuy kumaha pan tadi ngomong wae tasup heureuy sia deui kawas lain adikna bejaan lanceuk sia teh elingan mun tuku kulutus wae da ku aing ge kadenge bina-bina teuing wah ajen kadunungan teh mata kajen dunungan teh ajen ya namun hayang diajen ku bawahan ajen heula dunungan hayang diajen tapi ka bawahan teu ngajen nya puguh atuh da segala rupa oge da meureunan kudu ieu Kang kau marek balik enak Kang katakan agan ulah aing malek cicing na elep we Kakang Semar ke cara aya naon yai Kakang Narayana ka dieu Kang aya naon yai aya nu gogorowokan Kakang Narayana gogorowokan kumaha cepot abdi ulan aya naon aya pare agan bade dipoekeun geus teu aya pare kumaha mun aya jelema menak kali moe pare gitu majar teh gengsi cenah moe pare teh cik pamanang salera kumaha nya lamun aya menak mungeun moe pare mah nya pantes ngaranna ge menak kadenge ku sia lajeng Kakang Narayana lajeng naon deui eta masalah pare los yai atau yai kumaha teu ngeunah Kang Akang kau kalau disebut